Man aradallahu bihi khairan fatahalahu qufla qalbihi wa ja'ala fihi al-yaqin. Para ulama tasawuf midawukeun anjeunna sing saha jalma anu ngersakkeun Gusti Allah ka eta jalma kana bade ngabukakeun Allah kana tutup hatena jeung ngajadikeun Allah dina hatena kana yakin. Saha jalma nu rek dikersakkeun ku Allah dibukakeun tutup hatena berarti kamari mah tetep wae keur nutup hate mah. Masjid gede di mana-mana bari indah luar biasa caang ngabarak-bak ku listrik jeung ku neona tetep da katutup hatena teu katempo wae. Tapi diskotik sempit jalurna bari mahal hargana bari kudu riweuh resikona kaditun diakalan we leres. Tah dibukakeun tiba-tiba eta jalma taras dibukakeun dihirupkeun lisan dibukakeun pintu dikirna kana dirina maka eta jalma ngagorolang dina lisana la ilaha illallah. Tos ningkat pindah hijrah teh ngaranna pindah di dinya tina alam jahiliyah ka alam caang padang narawangan tina dulma kana nur tina poek kana caang tina kabodohan kana kapinteran insyaallah. Terus wa qala asy-syaikh Abu Sa'id Al-Kharraj idza aradallahu ayyuwaliya abdan min abdihi fataha alaihi baba dzikrihi. Pidawuh Abu Sa'id Al-Kharraj di mana-mana Allah bade ngersakkeun ka eta hamba nyaeta kana janten kakasihna kana janten pilihanana naon di dieu lamun ditogolkeun mah ayu wali kana bade ngajantenkeun wali Allah. Jadi sabenerna mah diaurkeun ku Allah sadayana ulah sok kalah disingsieunan hese na ayeuna tuh milihan jalma-jalma dina tori lir ibarat pangibaratkeun kana kawariran ke heula ana neangan guruna neangan muridna wae ge lir ibarat lir ibarat neangan warirang beureum sok aya bahasa kitu sepuh gitu. Eta teh siga mah bener tapi nyingsieunan hakikatna meureun tugas ti ditu keur ngahalangan hamba nu bade lebet ka Allah. Maka eta panyingsieunan tapi make bahasa diplomat da cing kumaha carana ge ari tujuanna henteu aya maksad nyarengan anu bade diajar ka Allah mah ya bakal kutakati kitu. So tapi tatkala nu respon dina jiwana teras nuturkeun ngahadiranana nu aya elmuna ngadugikeun jadi dimanfaatkeun sagala kala nu teu acan aya urang teu acan ka kuping ngupingkeun jadi sami kamanfaatanana aduanana aya. Maka Allah ngersakkeun ka eta hamba nyaeta wa fataha alaihi baba dzikrihi nyaeta ngabukakeun ka eta hamba anu bade dibukakeun ku Allah teh naon pertama pintu dzikir. Maka tinggalian adzikru fataha alaihi babal qurbi. Pertama ku Allah sabada dibukakeun pintu dzikir pintu qurbah. Teras naon semakin tajam paningali hatena semakin cepat perasaanana kang summa rafa'ahu ila majalisil unsi teras ditingkatkeun kana majelis unsi summa ja'alahu ala kursi tauhid teras ditingkatkeun kana kedudukan kursi tauhid hamba kunaon teh ku dikirna eta hamba ka hadirat Allah da dikirna ge nu Allah tatras summa rafa'anu al-hijab teras Allah ngaleungitkeun tina eta jalma ti eta jalma naon nyaeta hahalang hijab wa adholahu darul fardaniyah teras Allah ngalebetkeun ka darul fardaniyah teras deui wa kasafalahu hijabul jalal wa kasafalahu hijabal jalal teras Allah mukakeun tina lalangse hahalang lahu ka eta jalma teh naon hijab dibukakeun hijabul jalal teras ka dituna ditingkatkeun kana naon kana udmah hijabal jalal wal udmah wa idza waqa'al abdu zaman paninya pawaqo'an
wa waqa'a fi hibdihi wa bari'a min da'an nafsihi. Geus kitu mangka eta si abdi ngicingan dina zaman pana tegesna ruksak panenjona hatena ruksak panenjo hatena tina ningali kalian Allah teras Allah ngalebetkeun kana dirina ngadudukeun nyaeta dina makom bako tegesna langgeng musyahadah ka Gusti Allah. Maka geus kitu eta abdi diraksa ku Allah jadi dimahfud dipelihara ku Allah dugi kana reng-rengan waliun min awliyaillah. Rasul Allah ku Allah dihaturkeun pangraksa namina naon maksum. Sadayana para nabi dipaparinkeun ku Allah dimaksum nabi Rasul Allah. Tapi wali dinaon dimahfud dipelihara, tapi wali antos dibakokeun ku Allah berkekalan dalam jiwana. Bakokeun naonna elingna ka Allah. Ari bako elingna ka Allah nah elingna seperti kumaha ari makhluk tah nu dibakokeun ku Allah lain berarti sama sekali teu pernah bobo saeutik-eutik acan, tapi di mana lali cepat eling deui jauh deketkeun deui kosong eusikeun deui. Itulah karena nilai usaha dirinya dilebetkeun berarti dongkap ka Allah tetap seperti eta mah manglutikeun padol Allah. Jadi maka dikron kasiro dirinya Syekh Bahauddin Naqsabandi ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran kasiro dikiraan ulama teh lain 1000 lain 2000 lain 100.000 lain 1 juta bahkan lain 1 miliar tapi dikir anu dihukuman loba nu saloba-lobana teh di mana poho eling deui di mana pegat sambungkeun deui. Jadi dihukuman ku magritu padol karunia Allah maka elingkeun deui di mana poho teh datos dipelakeun kan ku bapa. Jadi menu dipelakeunana hiji kalimah ismu dat anu kekal abadi. Ari kekal abadi di atas triliunan di atas biliun teu aya wates wangan maka tak terhingga sur ilmu kimia itu karena jauh tak terhingga loba lagi tak terhingga akbar maka akbar teh kapasitas tak terhingga da moal nepi ka Allah sebab Allah mah tak terhingga jauh lain jauh ku jarak di dieu lain jauh ku di udag pesawat lain jauh di udag ku mobil tapi jauh di dieu nyaeta tatkala eta hamba dongkap ka Allah tidak menggunakan kapasitas dat anu maha tak terhingganya terjenengan Allah maka tidak ada artinya. Maka tatkala dia menggunakan kapasitas Allahu Maha Agung, Allahu Maha Sampurna, Allahu Maha Gaduh, maka didinya Bapak dengan secepat kilat ti makom taklid buta karena ilmu yakin. Jadi we dalil, jadi we hujah ke Bapak tina ilmu yakin naikna dengan secepat kilat dugi karena ainul yakin. Tina ainul yakin meningkat pada saat itu juga Bapak sudah menduduki yaitu hakul yakin. Itulah makom bako. Mudah-mudahan ku Allah diaturkeun ka sadayana amin. Saha eta teh pang pertamana ya Rasul Allah nu pang-pangrung pang-payuna diaturkeun. Bahkan nu aya di Rasul Allah nu ngadudukeun ka rasulan di habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena eta nabi diutuskeun. Allahumma innaka ba'astan sayaqtusna ya Allah. Innaka sayaqtusna Gusti. Ba'astan mutus abdi teh karena kalimah la ilaha wa wa'adtani alaihal jannah sareng karena Gusti ngajagikeun abdi bade ngupah ngalangkungan amalan ieu lebet abdi ka surga. Amalan naon? Kalimah la ilaha ala ubsiru sing baru ngaranjeun kabeh. Surga geuna bisa badana kieu. Ubsiru sing baru ngaranjeun kabeh. Naon? Saya tosna Allah Subhanahu wa taala qad ghafara lakum. Allah tosna hampura ka aranjeun kabeh kalayan budillat sayiatikumul hasanah.
tos digentos ka awan anjeun ku kasaean anu dongkap ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mata untung tak terhingga. Untung tak terhingga. Bungahna ge tak terhingga dibere surga Allah. Eta luar biasa dahsyatna bihaqi la ilaha illallah. Kiatan dina kitab naon? Anwarul Qudsiyah sok ditinggalian ku Al-Mukarram. Nah, dina kitab Anwarul Qudsiyah karya Syekh Wahab Asy'arani di dinya aya nyaeta pidauh para ulama ubillah qalu maka tos ngadarau para ulama ubillah inna dzikra sanyana dzikir anu ku aranjeun diucapkeun ngalangkungan kahoyong anjeun syariatna hakikatna panghaturan Allah maka inna dzikra mansurul wilayati sanyana dzikir anu diaoskeun ku anjeun diyakinkeun ku anjeun dimakrifatkeun ku anjeun dimusyahadahkeun ku Allah eta teh mansurul wilayati. Nah sertifikat kawalian ari kudu dibahasakeun tah eta sadayana ya Allah tok didinya calekikeun mansurul wilayati sertifikat kawalian. Jadi teu aya hiji wali teu ngalangkungan eta kalimat bade wali naon termasuk wali Songo termasuk nu di Banten nu di Garut nu di Pamijahan di Suryalaya di mana wae eta kalimat sadayana bihaqi la ilaha illallah. Bade di Cirebon, Sunan Gunung Jati, bade Sunan Giri, Nudi, Gresik, Malik Ibrahim, sadayana ge ngalangkungan la ilaha illallah. Sabab eta sadayana para wali didinya kan para anbiya ge didinya tadina. Pidau kangjeng Nabi Abdul Makultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Eta teu aya nu kaluar ti dinya. Sok ngarajantan niat motivasi kumargi kitu maka pepeling dina ieu kitab Bayan Tasdiq ka para muridin muridat ihwan ahwat mangga ihwanna jeung ihwanna kudu ngabuktoskeun ta'awun hartosna silih tulungan pidauh Allah dina Al-Qur'an wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa sok silih tulungan teh dina sae sareng takwa kaduana kadituna ari ngaran ihwan jeung ihwan teh dina mukminin mukminat yasudduhu ba'don ala ba'di silih kuatan silih kokohkeun satu sama lain seperti bangunan kan kalbunyan seperti bangunan aya sisiku aya pangeret aya pasagian kabeh ge da silih topang tuluy ka ditu ieu nu tihanap naon pademen tuluy kana tihang ge mageuhan pademen tuluy pademen ge ngangkat tihang ya tihang aya pasagian deui kadinya tuluy ditumpakan tungtungna we kenteng tungtungna we eta iuhan tapi kabeh ka angkat ku masing-masing jeung kabeh berfungsinya sama maka az-jama'atu rahmatun hari berjamaah teh rahmat diimplementasikan dalam thariqah maka ngalangkungan menakiban keur ngabuktikeun yasuddu ba'duha ba'don ala ba'din mudah-mudahan kasadayana singa janten kitu atuh lamun teu amah meureunan layad lamun maot oge saki saksen lamun teu amah kabingung sok bunga sakamampuhan Bapak Ibu sadayana itulah kewajiban urang antara dulurna jeung dulurna di mana wae mulia luar biasa seperti dina hiji pidauh para ulama maqalah deui nyaeta masalul yadai sapertikeun dua panangan dulurna jeung dulurna mah seperti dua leungeun nu hiji ateul nu hiji nu ngagaro lamun kenca ateul teu karasa gerakan spontanitas nu katuhu geus ngagaro eta seperti leungeun eujeun panon deui lamun panon ceurik diusap ku panangan leres kitu lamun panangan nyeri ngeclak cai panonna leres sabab ngarasakeun ieu nyeri ngaleungeun teu acuh kabeh maka kal jasadil wahid seperti badan anu sahiji eta tiasa muholid kitu lamun tos sahib tahum tos nyarengan dikirna
Si A jeung si B teu pisah tujuanana, ilahi anta maksudina teu diganti, tetep eta teras. Lamun dibahasakeun ka para sahabat Rasul seperti kaum Ansor sareng Muhajirin. Begitu ngalih ka Madinah para Muhajirin, maka Rasulullah ngumumkeun ieu teh anjeun Ansor jeung Muhajirin teh dulur aranjeun. Anu dulur ieu mah nyaeta lain ku sebatas duduluran di dunia unggul, tapi duduluran nu bakal nepikeun aranjeun ka surga Allah bihaqi, karena bingkaian kalimahnya yang sama, tujuannya yang sama, la ilaha insyaallah. Maka terjadi di dunia. Saha Abdurrahman bin Auf, seorang pedagang yang mengikuti Rasulullah SAW, yaitu kaum Muhajirin, ditepangkeun, disarangkeun sareng Ansor nu aya di Mekah sareng Ar-Rabi. Maka saur Ar-Rabi, silahkan mau toko yang mana, mau tempat yang mana yang Anda akan duduki. Maka saur Abdurrahman bin Auf, maka tempat mana yang biasa jadikan pasar dia, maka diberilah dengan yaitu tempat-tempat untuk usaha. Maka telah dari tos ahli nama ku Allah dihaturkeun anu akhirna sami kedudukan seperti Ar-Rabi. Ngan teu kenging ari kabanglasan nepi ka ayeuna sapertos kitu, maka de ulah dimanfaatkeun. Bahkan cik kasarna dina waktu Muhajirin jeung Ansor di kaleresan Muhajirin mah kadang-kadang antupkeun bojona, kadang-kadang putrana, kadang-kadang ibuna dikantun. Da kumaha dina manah nu waktu sarita angkat ka Madinah. Tatkala dia sendiri datang ke Madinah dan dia tidak mendapatkan istri, maka seorang Ansor mempersilahkan anak lain pangneangankeun unggul, tapi seorang sahabat Ansor dia yang memiliki 3 ataupun yang memiliki 4, maka ditinggalikeun bojona ka kaum Muhajirin. Mangga pilih, henteu milih lamun urang ya bisa merempet ieu mah tan ieu bikeuna nu ieu mungkin nu kira-kira kala sori tahun 80-an kakara misalnya dipaparinkeun. Ieu mah henteu Pak, kaum Ansor mempersilahkan, silahkan pilih. Aku punya 4, pilih aja yang kamu mau mana gitu. Nah, ta eta sadayana kade bisa jadikeun senjata ieu dierorkeun nu lain-lain saneh-saneh. Eta mah saking geus diteuleumkeunana dina ahadiah kamakrifatan ka Allah, mung Allah sagala-galana, mung Rasul Allah nu nyarengan memang tujuan hoyong dugi ka Allahna bihaqqi la ilaha, menggagalkan segala bentuk keindahan, menggagalkan segala bentuk kebesaran dina diri entos mung anjeunna nyalira. Maka dina Joharna dina ukudul juman jeung aya dina ilmu salah sawios ilmu balago, kahlani alul qauli kaitarahu wa ghatarul qalbi an siwahi. So copotlah terompah kebesaranmu, copotlah terompah kekuatanmu, copotlah terompah kekayaanmu akan menghadapmu kepada Sang Pemberi, Sang Pencipta, Sang Pengasih, Sang Penyayang, supaya cepat melihat mata hatimu kemana. Wa ghatarul qalbi, dan pejamkan mata penglihatan dohirmu, maka tembuskan dan lihatlah mata batinmu yang sebenar-benarnya. Itu makna nu lebet wa tatarbu kaitarohu, supaya cepat anjeun ningali. Tatkala geus ningali, ternyata anjeunna teh maha indah, ternyata anjeunna maha hebat, da moal lain ngalangkungan keindahan Allah. Tatkala seorang hamba dibuka ku Allah dina sifat ma'ani wae ku Allah dibuka geus mal biasa. Maka sur Nabi Musa tatkala Allah ngabukakeun hijab ka Nabi Musa, wa kallamallahu Musa taklima, saur Nabi Musa dina salah sawios penjelasanana jijik geuleuh mendengarkan kalam-kalam yang lain selain kalamullah. Nah, eta bingung kan mulai ditayakan ku luar dimensi toriko, enggak bisa. Maka tatkala Allah membukakan kalamna antara mantena sareng Allah, sakumaha pidawuh Allah wa kallamallahu Musa taklima, Allah sareng Nabi Musa terus dihaturkeun ku Allah ka Nabi Musa nyaeta hijab, sehingga berkalam, berdialog
sareng Allah. Nah, Nabi Musa merasakan indah yang tak terhingga. Sehingga anjeunna nya kumaha teu indah, anjeunna nyiptakeun sakabeh kaindahan nu aya dina diri urang, nu aya dina rasa urang, aya rasa resep urang kasipulan, aya rindu kasipulan, aya keheul, aya geuleuh, aya rupa-rupa kan. Ya Allah, produksi apa itu semuanya yang bisa terjadi? Kan rupa-rupa dina hate teh batur meunang ka bungah, minum ka bungah kok indah. Syukuran gewat aya oge batur menang kabumah teu hate rasa naon, padahal batur takaran Allah kan, urang takaran Allah make kudu pipilueun ieu hate rasa make ngewa, geus ngewa teu kawawa kadituna hasud Pak. Maka hati-hati untuk mengekspresikan kabunga, untuk mengekspresikan kecinta jeung cabangsana. Sabab di sisi-sisi kita semua, di sisi-sisi kalian semua ada penangkap yang kadang-kadang ayan sama frekuensina sarua jeung urang, ayan beda. Tah eta kabeh mangrupi ujian ti Gusti Allah bihaqqi la ilaha illallah. Teu kaluar tinya paginten sakitu kirang alifna hapunten anu kasuhun kasadayana, mudah-mudahan naon dicarioskeun aya manfaat maslahatna kalayan ka pribados ka sadira sadayana. Wabillahi hapunten ka para masaih, hapunten kasadayana wirehna cariosan pribados tangtos seueur lali sareng hilap ti pelesetna. Mudah-mudahan we kersa ngawaku kasadayana maksad manda sae kadang-kadang ari ucapanana teu leres kitu, teu sapagodos. Mudah-mudahan we ulah kirang tahu. Kaduana mudah-mudahan abdi bapak ibu sadayana sasarangan di dunia, sasarangan ke di surga mantenna. Amin. Mangrupi ridho rahmat fadl anjeunana. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.